Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang pastikan tiasa petepang dangu deui tiasa sasarangan isok sanes mung di Jomantara ngelangkungan channel Carsun Pake Kok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun deui hanca dongeng anu katunta dina dinten kamari jajarna Jaka Tawang karya Carsun Pake Kok dina dinten ayeuna bagian anu ka 10 nanya. Mudah-mudahan wayan dongeng ieu teh ngajantenkeun panglipur kalebu pangbrahmana hiburan ka mitra-mitra sadayana di mana wae ayana anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta kita mulai seni urang seni tradisional Sunda seni tradisional Indonesia atuh ku kituna pripados oge nganuhunkeun pisan ka sadayana tos pasihan dukungan anak-anak channel Carsun Pake Kok ieu. Mudah-mudahan channel ieu sing teras aya teras ngahadirkeun acara-acara anu langkung sae deui kanggo mitra-mitra sadayana atuh anu teu acan ngadukung ku jalan klik tombol like, subscribe, komentar, share sekarang tong hilap lonceng notifikasina dipencetnya supados update biasa terang atuh kituna berbadas oge nganuhunkeun pisan kasadayana tos pasihan tetapi terus biasa nongkrong di payunan HP masing-masingnya kantosan dongeng si Jaka Tawang ieu diantawisna aya urang Subang kumaha atuh nuhun urang Subang wilujeng ngadangukeun wae nya mugi sing sararehat sadayana teh warga Subang oge aya anu ti Sumedang aya anu di Bukit Perindu hatur nuhun pisan dilap kanggo wargi-wargi anu aya di Cikancung Cicalengka anu aya di Jalan Sriwijaya anu aya di Babakan Priangan Regol Kota Bandung Memantoha wilujeng ngadangukeun sadayana ieu aya oge anu ti Cirilina di Cipongkorna dilap kanggo ka urang Jakarta Utara kanggo ka urang Bekasi Cibarusa wilujeng ngadangukeun sadayana aya oge anu ti Bogorna ieu di Cikeasna wilujeng ngadangukeun di Cileungsi di Gunung Putri di Bogor Barat Cikande wilujeng ngadangukeun sadayana nya kanggo ka urang Cianjur kanggo ka urang Sukabumi teu hilap kanggo anu nuju di Daramal di lintas negara aya anu di Taiwan aya anu di Brunei aya anu di Saudi Arabia wilujeng ngadangukeun sadayana hatur nuhun pisan dukunganna kanggo ka warga urang Tasik di wargi-wargi urang Tasik ieu Tasik Selatan aya ti Cikatomasna aya ti Karangnunggalna aya ti Cipatujahna aya ti Sindang Reretna aya ti Sindang Kertana oge hilap kanggo ka urang Gunung Sabelah Borosole Jogong Sabelit wilujeng ngadangukeun sadayana ieu dongeng Sundanya. Mitra-mitra sapadot yang kolongting kana waktos mangga urang dilajengkeun ieu dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena masing-masing. Rum. Aduh. Saha ieu teh geus kurang ajar ka aing make jungkulan paledog sagala rupa. Aduh. Dengan aing asa komper kieu ya. Aduh. Ceuk eta jalma anu tadina arek ngalayangkeun leungeunna ka warga urang dinya anu keur nyempot di juru. Barang harita ngareret katingali aya nu keur nangtung. Mancuh dina tangtunganan hiji jejaka anu buukna ngarumai semet tak-takna sirahna dibeungkeut ketingali awakna gagah
batur pakulitan koneng eta jalma teh anu anyar pinangi anu tetela geningan Jakatawang nu geus tepi kadinya pok Jakatawang harita ngomong dibarengan ku seuri semu ngejek ka eta jalma. Jakatawang dina ngomongna leuleuy tapi mantak nepi kana jajantung eta jalma sorana katingali teu bina jeung sora macan kadengena ku eta jalma. Ulah kitu atuh lur eta jalma geus teu walakaya masih keneh rek ditengeul keneh wae kurang ajar sailai teu perlu apa saha kaula ngan anu jelas kaula resep lamun ningali eta jalma anu geus teu walakaya masih keneh rek ditandasa ku Andika weuh kaera geuningan piraku sakelas jawara pake jeung kitu segala. Setan alas kurang ajar sia pake jeung matahan ka dewek segala rupa sailai geus sabenerna rek naon untung pake jeung hayang apal ka ngaran kaula dengekeun ku laing aing teh lain sa poe dua poe aing geus naon jadi karaman di ieu daerah ka daerah mana wae aing geus apal kakara aya nu daek ngungha ka aing kawas kieu. Kaula lain ngungha Andika cuman kaula mere peringatan jalma anu geus teu walakaya teu pantes atuh Andika makan saurang jawara beureunna jawara anu memang geus istilahna kakoncara tapi leungit kajawaraan teh atuh lamun jalma geus teu walakaya make jeung rek dianiaya ku sagala. Setan kurang ajar sia ceuk eta jalma anu tadi dibaledog ku daun teh leungeun nu karasa eta leungeun teh asa komper lila pisan kacager bari rada meringis eta jalma pok ngomong ka anak buahna bontongaton ngajaranteng kawas kitu atuh sia podara teh tageuwat jelema teh kunaon make jeung ngajaranteng kitu kaos nonton film wae yeuh kaos nonton wayang deuleu eta nu nangkep harigu sagala kurang ajar sia jajak serepet jalma anu opatan harita babaturanana eta karaman ngalalugas pedogna tingali pedog ting kurilap bangun anu sarareukeutna karanan atuh puguh sakur anu aya di warung harita kaasup anu boga warung ting puringis tingali eta pakarang anu ting kurilap katojo ku sinar anu memang katingali beurakeun kurilap jeung opatan harita ngepung ka Jakatawang anu tetep mancuh dina tangtunganana bangun anu teu gimir ku tangtungan para eta karaman jangan sian bener sampai mepae aing ngarek nguburkeun si laing atawa dipikeun ka solokan mun aya nu neangan pasti aing mere ngaranna. Lucu lur hirup jeung paeh manusia teh lain diatur ku manusia tapi hirup jeung paeh manusia diatur ku Nu Maha Pencipta. Alah babatahan kaing sia aing mamatahan memang kitu kenyataanana sanajan kuring ayeuna dikepung lamun can waktuna pae kuring dicacak diwalang-walang lamun can waktuna pae dicokot nyawa ku nu gaduhna tangtu kajenting kumaha kuring moal pae kurang ajar make jeung loba cacablog kawas kitu sia setan teh
Aing hayang ngadenge we ngaran sia saha. Asa kakara aing ngadenge jalma anu calutak aing kawas kieu mah. Heuh. Lamun bener-bener hayang mah apal kana teh. Ngaran kaula. Catat dina hate sanubari. Ingetkeun. Kaula anu ngaran Jakat Tawang. Jakatawang. Bener kaula Jakatawang. Asal Karang Pamidangan. Nah, make jeung kudu nanyakeun asal Karang Pamidangan kaula. Kaula asal di Kampung Babakan, tapi baheula kaula keur leutik. Ayeuna mah kuling. Kaula hiruruk di mana we. Teu boga tempat, teu boga Karang Pamidangan. Kaula jalma anu ngalalana. Rek naon make jeung ngalalana segala? Rek neangan naon? Jalma hirup tangtuna. Boga tujuan masing-masing. Tujuan andika datang ka ieu kampung. Pasti boga tujuan, kan? Kahijina beureunan rek acak-acak ieu kampung ku jalan maling. Tawa ngerampok. Kurang ajar sia. Hajar barudak tumanting eta manusia. Relak ceng. Kuku. Harita serangan di moe mimitian. Anggota Karaman harita ngabubat babet pedangna atanapi pedogna. Ngarah kana awak jaka pedang. Maksad teh jaka pedang. Maksad teh Jakatawang. Ari Jakatawang barang ningali awakna di kepung ku musuh bari ngagunakeun serangan-serangan anu make pedog atanapi pakarang. Jakatawang saeutik oge eueuh rasa kagimir jeung sieun. Awakna Jakatawang harita diri ibarat belut lingas nakranan kulak li keritu ka dieu. Luluncatan bangun anu hampang nakranan. Di balad-balad eta Karaman anu opatan anu keur ngabubat babit make pedog. Harus tape sorangan guna-guna awak Jakatawang. Nyerang hanteu Jakatawang. Kur luluncatan nyingkahan eta pakarang anu sakitu gararancang tur cepet. Ari nu saurang harita masih kena nyekelan leungeun anu memang katingali rada bareu. Lantaran tetela sanajan ngagunakeun daun baledog ku Jakatawang, tapi tetela eta daun teh dieusi puku pangaruh aji kasak dan tenaga jero anu dilapis ku ilmu Jakatawang. Dina hatena ngomong sorangan. Dan ieu manusia urang mana? Saha nu sabenerna? Ran Jakatawang aing kakarang ngadenge. Tapi tetela kebogaan aji kasakten anu luar biasa anu teu bisa dianggap enteng. Buktina eta anak buah aing adon siga anu cara rapeng harega kitu. Sedengkeun manehanana Jakatawang teu ngayakeun serangan. Heran aing lamun kieu mah. Ceuk eta jalma nu nangtung nyerangkeun kanu keur tarung ragot. Tetela Jakatawang masih keneh can ngayakeun serangan. Can ngabales serangan-serangan ka anak buah. Anu jadi heran Jakatawang awakna lir ibarat kapas. Tur lingas lir ibarat belut. Awakna siga anu leueur. Ulat kelit. Awakna cocorelatan tur kakalayangan jika manuk alap-alap. Sakabeh anak buah sakabeh anak buah eta Karaman anu nguna-gunag Jakatawang rek eureun salah seorang beri napas ngahegak tur kesang ngoprot. Di Jakatawang celek harita nyeng celek turun kana lemah. Bangun anu hampang nakranan pok Jakatawang harita ngomong. Sorana lirih tapi ngandung sora anu memang make kekuatan tenaga lapisan. Nah, lur make jeung eureun sagala. Nah capek. Juga atuh nginum heula. Ceuk Jakatawang harita beri mesem. Aduh, kurang ajar. Setan sia. Make jeung ngahina sagala ka aing. Aing ngahina.
piraku aya ditangi nu maktet ngahina ceuk Jakatawang harita anu tetep lirik. Untung diantep Kakang. Terus udah cuman kurang ajar teh yeuh. Cacak teh pucung-curungan anak tuman. Ribu sia ke sebelah aing yeuh. Ceuk eta mah jelema emalan ka baturanana nu ngomong ribu. Pok Jakatawang harita ngomong. Kumaha ieu teh kita teruskeun moal ieu tarung teh. Lamun kuring eureun atawa tarung moal diteruskeun beureun kuring rek eureun ieu. Da teh tadi ka warung teh beureun hayang ngopi, hayang istirahat kuring teh ieu. Ron disararang kawas kieu atuh. Ceuk Jakatawang teu nunjukkeun sikap amarah atawa kesal ka musuh-musuhna. Ngan sabalikna musuh-musuh Jakatawang anggota Karaman nu keur ngepung teh ningali sikap Jakatawang kawas kitu katingali rada saeutik-saeutik punukna muriding. Lantaran tetela sanajan Jakatawang teu ngayakeun serangan, pangaruh kakuatan Jakatawang harita geus eunteup kana awak-awak manehanana. Nu saeutik-saeutik kakuatan maranehanana harita beuki lila beuki lemah. Anu nimbulkeun rasa capek jeung taak ka Jakatawang nu memang teu beak-beak, teu beunang-beunang. Pok salah saurangna harita ngomong. Sigah anu bangun panasaran. Jakatawang. Ya, kaula. Ai ilaing ngadon nyingkahan serangan kaula. Teu hayang nyerang ka dewek. Kaula teu perlu nyerang, keur naon? Pake jeung nyerang. Andika wae geus capek, komo lamun diserang ku kaula, beureun. Cukup we. Kaula mah ulin ngahindarkeun eta senjata. Ceuk Jakatawang. Kurang ajar sia. Jadi hayang kumaha? Hayang kaula ngalawan Andika? Teu naon. Ku kaula mah burung dilayan yeuh. Ceuk Jakatawang harita beri nangkep harigu. Awakna harita nangtung mancuh. Ari panonna neuteup dikurilingkeun ka jalma-jalma anu keur ngepung maranehanana. Teh jalma-jalma anu keur ngepung maranehanana anggota Karaman teh ting rareret jeung babaturanana kaget ningali lawan anu model kitu. Saumurna lawan can pernah nyingkahan atanapi dina nyingkahan anu ge pasti bakal malik nyerang, tapi Jakatawang mah lain. Justru ngadaguan maranehanana capek we nu pugona. Kurang ajar sia, serang berdak. Berelat jeung harita opatanana ngaheumatkeun senjatana atanapi pedogna. Jakatawang anu keur nangkep harigu tenangna kerana barang eta pedog rek tepi kana awakna. Jakatawang harita jika anu keur nahan napasna. Pedog sapada harita pada eureun. Tangtungan jalma nu opatan li di barat patung. Teu gerak, teu maju, teu mundur. Anu keur ngacungkeun pedognya ngacung, anu kakara ngalengkahnya ngalengkah. Cigah patung anu menang nerap-nerapkeun, nang masang-masang. Puguh we kaayaan riuh di tempat warung eta. Sakabeh jalma nu araya di dinya harita ting harewos jeung babaturanana. Aduh, kunaon eta bener-bener hebat ieu nu ngaran Jakatawang teh geuning. Alah, eta jalma mah jadi patung kawas kitu nya. Puguh aing kakarat kali kawas kieu mah euy. Ilmu naon nya nu dipakena. Teuing eta, aduh bener ieu. Gantawang saurang harita nyarekan ka anak buahna anu pajarkeun teh cenah eureui. Kurang ajar sia. Kita nyacak eta jalma kadon ajaran dong kawas kitu deuleu. Gidig harita manehanana kagidig. Nu leungeunna harita geus karasa rada pulih deui saeutik-saeutik teu compare ting kawas tadi. Srek harita nyabut pedogna tina pelebat cangkeng. Jerelat jeleng. Harita ngajerelat nuju ka awakna Jakatawang.
pedog harita diamangkeun maksudna rek pake nyacag kana palebah beuheung Jakatawang anu memang teu dijaga sabab Jakatawang keur nangkep hariku barang pedog harita rek antel kana kulitna Jakatawang sakolepat nyapit eta pedog ku pelebah ramo-ramona anu memang katingali kuat beletok eta pedog harita ngabeletok jadi dua bagian atuh puguh we eta jalma karenya kaget sabab kakalah harita aya nu wani nahan pedog tur nepi ka potong itu sajabanaku kitu eta nahan pedog teh make jari-jari anu kuatna Jakatawang neuteuk seukeut. Nah kalau undur-unduran lur terus serangan teh kagok ye tah pedogna geuning ieu mah pedog murah atuh jadi potong kieu ceuk Jakatawang harita bari ngalungkeun dua bagian pedog anu geus patah atanapi nu geus potong anu dicapit ku curug lung eta pedog dialungkeun pluk dua bagian pedog harita lagrag dihareupeun eta jalma ari jalma melong ka Jakatawang sebenarnya Andika teh nanya deh geningan apaan jelas tadi oge disebutkeun kaula teh Jakatawang nah kurang jelas gitu omongan kaula teh ceuk Jakatawang harita tapi tetep mesem tur tenang Jakatawang aduh eta anak buah kami Pak balikeun deui ger atuh harita jalma anu nongton eta warga anu urang dinya anu tadi sempat disiksaan teh aku anggota Karaman anu 5 harita jeung serikeun lantaran tetel salian ti ngomongna balak-bak teh tingali tina calana belah tukangna harita baseuh beureunan ompol maka tingkusieun ku Jakatawang nyerang tanapi ngayakeun tindakan atau serangan kamarane lumatak oge lur kajalma ulah nganggap enteng ye ku kaula ayeuna ieu kabeh dibebas tapi syarat Andika sakabeh ulah ngalantu-lantu deui ka ieu tempat sabab kaula bisa apal di mana wae ayeuna sanajan kaula geus eueuh di dieu tapi kejahatan Andika ku kaula geus dicatat namun aya ngalanto deui beungeut model kieu ka ieu tempat kaula terus terang ancam Andika sakabeh hirup Andika bakal kaancam ampun Jakatawang ampun kaula mah sekali-kali deui ya teh lah geuning euy jawara teh ngompol ieu teh kumaha ieu teh nya ngompol daripada sieun kumaha bari komo untung teh hitut oge atuh kumaha tuh ya urang disik-sik we ieu ku salare ayu ceuk eta jalma anu keur aya di warung tak panas kana ceuli si eta jalma tapi teu bisa majar kumaha sabab tangtuna daek ngomong kitu teh kulantaran aya Jakatawang anu memang katingali gagasan sageus puguh ngadenge omongan kawas kitu harita Jakatawang seuri na memang lain seuri ngabarakatak tapi kur cukup mesem kami rek kabebaskeun balat-balat Andika ieu ceuk Jakatawang harita bari keprokkeun leungeunna ibarat keprukeun kokotor barang harita beres keprukeun leungeunna teu sakara-kara eta jalma anu tadi mararatung jiga patung teu bisa gerak saeutik-eutik acan harita ting kudupruk saterusna meh we nyembah kana suku Jakatawang ulah kieu atur arek nyembah lain kakab tuh ceuk Jakatawang harita semu ngarejet lantaran jalma anu eta opatan teu sirikna nyara rempah sujud kana suku maneh udah
Ampun, ampun Jaka Tawang ampun. Ku kami diampun, nanti tadi oke dihampura. Kan syarat anu tadi kadeng beureun. Mohon, mohon. Cuk, ayeuna mah rarinit ulah neangan perkara di kampung ieu atawa kampung mana wae. Init Jaka Tawang harita semoga bentakeun awak. Atuh puguh we. Ibarat sentakku gelap saleser. Jaka Tawang sorana ibarat gelap anu memang nyamar karena tatangkalan ting peledak. Kitu karasana kadengin kumanehna. Anu opatan puguh ting grobog asup jalma anu memang tadi hohoak pamimpin teh. Duanana unur-unuran. Atar bisa kabehanana unur-unuran tinggalkeun eta petempatan. Geus rada jauh kira-kira sababaraha meter berelet. Eta jalma anu limaan ngabring leumpang rada kekancangan teu sirikna lumpat ninggalkeun eta tempat. Jaka Tawang harita leumpang ngaganeuang bangun karingrang nakran. Pok Jaka Tawang ngomong, sampurasun Pak. Oh rampes Aden, rampes. Aduh, hatur nuhun pisan Aden. Pade kopi naon ieu Aden teh? Nuhun gencai herang ya apaan? Abdi mah yeuh. Ih, seneng kopi. Ya, seneng tapi dah abdi teh nya teu gaduh bekal ieu teh puguh. Ih, teu kayak mikiran bekal kasep. Aduh. Mangga we. Cuk si bapa nu boga warung harita anu memang ngarasa katulungan ku Jaka Tawang. Kabeh warga-warga urang dinya ting torojol dararatna. Ngadenge aya Jaka Tawang dinya. Ting pareja pabeja-beja pajarkeun aya satria ora nu gagah ganteng, nu gagah kasep cenah ibarat Arjuna. Ngelehkeun para karaman anu kawilang gagah tur parangasa. Kabeh urang kampung anu ngadenge yang nyaho kawas kumaha beungeut Jaka Tawang dararata atuh puguh we. Di warung teh teu sirikna harita kadatangan ku artis lamun zaman ayeuna teh mah. Di warung pinuh ku bapak-bapak anu nararanya ka Jaka Tawang jeung sajabana anu keur ngaroropi. Pok atuh nu boga warung harita ngomong, ulah diwaka ditanya-tanya ieu teh ieu keur ngopi karunya ieu bieu tos tahu kapanan geus ngelehkeun itu tuh si karaman kalalabur kabehanana oge. Wah, teu nyaksian kuring ieu teh nyakseni. Boro-boro nyakseni tempat kalalabur meureun tadi oge. Kararing kebuat ting di imahna. Nya rumah sada atuh kumaha rek tepungan, rek tingali da pasti meureun jadi sasaran lain. Cek warga harita sakabeh warga aya kana welasan kurang harita dararieuh karimpak di dinya. Nu kebeneran tempat ieu di warung eta teh aya bangku panjang sabaraha hiji. Atuh warung si bapa harita ngadadak rame. Dagangan ngadadak laku. Tegung silila harita dagangan si bapa beak anu ngopi teh mah anu ngadahar gorengan jeung nu sajabana. Lantaran warung si bapak anu memang geus katingali beak. Si bapak pok ngomong, aduh Den, geningan tos gayana naon deui ieu, hapunten bapak ieu. Teu sawios Pak. Tapi ya dituang ku abdi teh sabaraha atuh abdi teh nyanak ieu teu gaduh terus terang we, abdi teu gaduh bekal ieu. Tadi oge tos dicebat. Teu kedah ngemutan masalah bekal. Mangga wae sok saha yeuna atuh ari aya mah. Cek si bapa harita. Tingali aya bapak-bapak anu memang setengah tubuh. Harita nyamper. Aden. Aduh, hatur nuhun pisan, Den. Tos dibantosan, tos ditulungan di kampung bapak ieu teh. Mudah-mudahan we eta para karaman teh teu wantuneun deui ka dieu. Mudah-mudahan we Pak. Ieu we atuh Aden. Bade ka mana teh salaresna atuh Aden teh? Abdi teh puguh nuju dalan.
Ari kasebat ngalalan duka ka mana tujuan abdi teh teu tangtos kitu. Ka mana we pangitan abdi saolah-olah milari pangalaman oge Pak. Oh kitu nya. Atuh kieu we ayeuna mah. Kumaha pami Aden tidak wengi ayeuna mah. Da kelarasan ieu geuning atos sore sekedap di oge selangku magrib. Ku wengi. Kumaha teu pami ngiring we ka rorompok Bapak. Oh mohon Den. Kelarasan si Bapak ieu Pak Kasim namina. Tah anjeunna teh kasebat tua kampung di dieu. Oh gitu. Duh, tur nuhun pisan tuh Pak, abdi tos diangkat di dieu. Ih, teu sawios. Bapak malih sasareng warga di dieu ngaturkeun nuhun pisan mah. Tos ditulungan. Ah, abdi mah sanes tulungan Pak, mung sakitu mah. Naon tuh? Ceuk Cakatawa. Sanggeus puguh kitu Cakatawa dibawa ku